Kurang ini ada banyak bos. Hmm. Wah, banyak sekali. Dari mana ini? Tadi kan saya ini jalan-jalan, ada orang miskin, ada orang yang lagi di kebun, saya palakin aja. Bagus. Kamu udah lulus sekarang. Ayo kita cari mangsa lagi. Kadar jagung tusuk inget kalau jadi itu nyata kasih Asep. Asep lah. Aduh. Nah, itu nggak jadi Kristen. Iya. Tuh, ini berkawai saya. Kita pulau penting ada jagung, nanti kan jadi betul kieu lingku inget kasih Asep pada dia teh. Aduh, jadi beteng dia baru antara jagung. Kita ada lain beku beki ngadang jagung. Ku akibat ku teu boga beas, boga adu beas dua lenteng jadi awet-awet. Itu ngadogan bantuan ti pemerintah wae gitu. Kajompo teh. Aduh. Aduh. Ah. Assalamualaikum. Pak Ijah ke mana ya? Oh, subuhan dia sinarian aya duit dia buat. Ayo jagung. Ayo minuman deh. Boleh kopi ya mah. Mana Pak Ijahnya? Mak. Mak. Mana ya Pak Ijah? Mau tuh kan? Gini si Sujang, ira ka dia Sujang? Iya mak. Kumaha cager? Alhamdulillah, Sujang. Lah, aing beuti di gogorowan sugan teh mah teh. Anu kieu ti mana boga rezeki lain. Keur boga we jang itu rezekinya, pamasihan biasa Jang. Jang. Sanarieun eta mamawa apet. Tas mapayat parelek teh mana eta Sujang? Kieu ge mak. Nah, sekolah ujang teh sok mamawa apek nu kieu. Lain mah ujang teh rek era-era ge ka rek minta tulung sama gitu. Rek satengah ngusir pokona mah ka emak teh. Nah, ibu Jang. Pan ieu teh imah-imah nu emak, tempat emakna makana kuangan ngusir, ibu Jang banyak teh sok kabina-bina ujang mah. Lain mah serius ieu mama rek minta tulung ka emak, da bingung deui. Pamuntangan teh wati ka emak we nu deukeut gitu, sugan we emak berkenan rek mantuan ka Sujang gitu. Pokona mah. Tapi Sujang heueuh sigana mah siga keur butuh pisan maneh teh.